Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa cara batu Nabi Muhammad permana urang batu biasa sohmana lagi salingkuh bae ngabadun bae kita salaki maut sedia pamuan. Jadi yang menjadikan mereka sedih bukan statusmu sebagai suami, tapi cinta yang engkau berikan terhadap wanita. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan. Anjay, pokoknya masih palen eleh si palen eleh ku si Tasya kita baca meneman dua edisi April semua salah akhirnya kan ide aku ih hadis saya bagus masih April tanya semua Tasya hubungan lain itu cara mau menangis nanti makanya agama tengah larang saat ada yang meninggal kita menangis tidak dilarang mau dilarang nangis yang berlebih-lebih salah kumot ibu guru kupang dasar disuai-suai pun buku kejenutan bapaknya yang melau edan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang mengawal salam mugia singgah sultan. Astagfirullahaladzim. Pada muat waminan kenceng meka hutangna rada sedes alhamdulillah agus kasih kepada diinwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala dzati Muhammadin wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim usru ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah al-ayat al-ayat wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban
aya nu amin. Pabeu teh doa. Baca sasarangan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Dibaca maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Eta doa nu mantep mah eta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Ahatul dipayun kersa pemandu waktu penata acara memuji simpuri kipi hormat sahibul awqad orang doakan mugia ajana sing kami keberkahan di Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Rabbal Hadratil Mukarramin, para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah turnuhun Bapak Haji Sinar Ibu Hajah memuji simpuri kipi hormat. Wabil khusus pengersaan mulia para tokoh agama miwah kesepuhan urusin kuring guru urang sadayana pengersa Abah Ki Haji Ridwanullah nukuran doakeun anjeunna mugia sing kambih barokah yuswana sing sehat walafiat jiwa sinadan ragana kalantungan kakersana pun lanjut Kang Kiai Jalaluddin mugi sim kuring dihormat. Oke kalantungan kakersana Kang Kiai Ijin, oke kalantungan kakersana Bapak Ustaz Udin mugi sim kuring dihormat. Wabil khusus sahibul wasilah pangersa Bapak Ustaz Aang mugi sim kuring dihormat. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana para tokoh agama miwah tokoh masyarakat sing kambih barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal aparatur pamarentah mugi sim kuring dihormat kersana Bapak RT Sinarang, Bapak Kadus atanapi Bapak Lurahna, wabil khusus kersana Bapak Pulau urang sadaya nyatana Bapak Haji Nasrullah nukurang doakeun mugia anjeunna beserta jajaran pengurus atanapi pamarentah desana inaraga ngahayeuh daya molah kana desa sing kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar TKM Masjid Jami Nurul Amal, paharsa Bapak Darman mugi simpuri bibi hormat, oke kitu deui paharsa Kanggelan, oke kalantungan Aak Memen kum sadayana pengurus masjid serta para panitia di payunan ku ketuana Bapak urang sadaya mugia perjuangan para panitia ayat kening acara senian dinten ngadang amal ibadah bae Allah Subhanahu wa taala. Utamina simpuri ngaturkeun rebu nuhun laksa katika binahan kasaburan tanggung berat nuhun berat tarima keunana dina hadiran sakil seurna alhamdulillah. Dugi kangaleutkeun teuing bandana sorak-sorak nyata pina memang masyarakat Mekarwangi Kecamatan Argapura Majalengka tos kajam paling kalian kantor-kantor nagara harapa sohor sabor kana panawasan masukana tiba heula tukangna tapi tidak ada harapnya jawab di tukang duduk tukang nya sanos kitu mugia nu hadir sing pararanjang yuswana segala rampil milik rizkina sing dibarokahkeun hirupna sing hasil cita-citana. Ya Allah ya Rabbal supados teh kolong kana waktu sakanggo kana waktu urang puput bae kana puhuna urang kana kana muarana urang udah pamaksana urang tarang bae ke pangawasan insyaallah. Aturan langkung di payun ada akunnya pahalun duge sim kuring tos kumawan tun di para jamaah boleh tos
ayeuna dipayun sanes maksad baris pitayun ngan ieu mapanyuhun panitia supados simkuringan deui ieu payun mugia malah mandar ngadengna simkuring ieu sing jadi cukang lakaran wasilah turunna hidayah taufik ya Allah Subhanahu wa taala amin. Bagi simkuring masa ukur alat pangeran pikeun nyiarkeun agama Allah saukur wasilah jalan perkawis hidayah serta Allah dina Al-Qur'an innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah terhadap setiap orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi kami Allah bakal bisa beri hidayah ke setiap jamaah di tegakkeun ku kami. Mugia para jamaah jeung simkuring rek senajan acara singkiasa ningkatkeun ngajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sanaos dipanggilna ke kiai Cep Aang mugi kapuring kapulu simkuring disebat kiai kena kecap kolot baheula lain cai lain walungan urang makarwangi arga urang nu bageut lahu euy kaya siritan lain kiai lain ajengan santri ge can aya ilmuwan santri ge can aya Ayuhun di panitia banyak yang bertanya-tanya kenapa ini Ki Aang disebut balak muda. Hari muda nama muskatingan dina wajahna kita wingkeun orang kene. Hari muda nama hari balak naon apa pemotoran wae, apa kekebutan wae kana mobilna sanes. Kabungkur di Bogor Barat ada ulama besar bernama Al-Ghafur Ki Haji Muhammad Arif bin Haji Soleh dan ada Kiai Balak Cemplang. Jadi hari balap-balap dan nasihat DALAP bawakeun agama laksanakeun ajarna pertahankeun. Jadi balap teh lain simkuring hungkul bapakku sing janten ku nu balap nyandak agama dina pemerintahan insyaallah bakal anjeunna ngajaga amanah kudu jadi rakyatna. Jadi petani-petani anu balap nyandak agama akabona insyaallah orang ieu moal mendakan kana galengan iblis kosong jembatan Siratal Mustaqim. Eta kan para petani nu teu nyandak penyedak agama kakebon mapan gitu pamarisa hari galangan main dari taplok supaya kandel galangan batu diipis-ipis buat para lidah katok sawah eta ngaranna petani nu teu nyandak agama karena kebonna atuh janten pejabat-pejabat nu nyandak agama atuh janten ulama-ulama nu selalu didampingi ku agamana atuh naon bae kasatna janten suami-suami yang membawa agama dalam perjuangan menjadi pemimpin rumah tangga janten bojo-bojo nu balap nyandak agama dina dipimpinna insyaallah jamin untuk biasa balap mah bawa agama laksanakeun ajaran baru bisa mempertahankeunana kenging kabagjan dunia jeung akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari masalah muda nama jangan dibahas, kau sudah melihat wajah aku belum kolot guys. Hari kiai maka para doa para jamaah saya mudah-mudahan sini ijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dumasar kana lihampura simkuring paku pamirsa para ulama bobirina dina muring cumarius ieu kirang kata kirang basa kirang panata juga tukak banyak cuman kakak kasar basangka turgarihan diri cara urang Bogor lamun pondok mantap nyogok lamun panjang mantap juga maur saur bae care abeng cukup luan kasuhus jembat panghampura libat di parwardi sadayana kumaha bade ngahapunten Majalengka Jawa Barat Sundana Sunda lemes Majalengka Bogor mah Sunda kasar sawias pakai bahasa Bogor kasar wios beda simkuring mah malu kasar dan malu halus jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tema sudah benarkah salat kita Masjid Jami Nurul Amal Desa Mekarwali Kecamatan Argapura yuk kurang malapah gedangkeun sameme urang ngabas tentang tema daripada panitia nyata sudah benarkah salat kita wallahu alam ke kurang pesek bagaimana tata cara salat kurang malah mandar salat kurang bisa nyegah tina perbuatan dosa nyegah tina perbuatan anu keji nyegah perbuatan tina anu mungkar insyaallah dan saca carita salat lengkap ya aya kejadian heula nu begitu agung dan luar biasa dinamakan
Isrofi kejadian kacida agungna malah di Isra Mi'raj tidak pernah terjadi sebelum kenabian baginda Rasul. Keadaan ayat Nabi Rasulullah selain Nabi Muhammad anu berangkat ke Isra Mi'raj kecuali Nabi orang tercinta kanjeng Nabi Muhammad. Anak itu yang Isra Mi'raj kejadian agung mau terjadi lamun Allah banyak babina samemehna margi cek Gusti Allah dina Al-Qur'an parantos nata keteranganana walikulli syai'in sababa. Luar biasa, terima kasih orator saya. Jadi kalau suatu sistem yang sudah profesional ngerti namun berori ayah epekan ayah ehwa mungkin nyari leungit deui eta berarti profesional mengajarkan pamjuri sound system dia. Amin. Lakin untuk masalahnya sing masuk ke surga. Yang salona dicandakan itu. Masya Allah. Ya Bapak kamera cijaran terhadap ini ya. Saya amanatkan kepada kalian para YouTuber, silakan upload ceramah Simburi di awal sampai ke akhir, di salam sampai ke salam. Itu jangan pernah dipotong-potong demi tujuan yang tidak sakira. Namun kesakira teh hayang PPP, hayang banyak yang komentar, akhirnya pencerahan teh dipotong-potong. Dicanda anu bodor namun full diupload, kadang dicanda potongan full terus diupload. Itu bahaya yang hadir makin gagal paham. Akhirnya semena-mena mereka mengejek saya dalam YouTube mereka. Allah akan YouTube mereka ceramah bodor wae. Balas wae hadir rupanya yang memanggil. Kepada siapa komentar memanggil gitu. Dan itu mengerjakan ayat ngaji khusus, ayat ngaji umum. Dia mah ngaji umum, hadir ngaji umum. Ayat ngaji khusus mah hancah. Hadir ngaji nauke benten. Ari nawas rutinan mah ibu fardu ain, ngaji dikit tauhid cinta sok fardu ain. Wayahna geuceuk budaya ngaji mun dia aya jadwal majlis taklim. Ari model muslimah tabligh akbar, ngaji umum bahasana wajiban hukum hadir ngaji fardu kifayah. Sebagian hadir gugur dosa kabehan. Maka sebenarnya salah urang mah sok kada lepat. Ayo ruginan selitikan eta akbar sok loba. Najib murid tara suudon. Nah, karena tabligh akbar masuk seueuran, ayo ruginan masa kedikan. Nu kahiji tabligh akbar mah di luar lembur, di luar desa di arah runda, halalan di sadaya leres. Ayo ruginan kadang-kadang setiap RT ngagaduan majlis taklim lila. Nah, sok sakitu-kitu na ulah suudon. Wacana ayo ruginan masuk kita mereka bab lingkungan RT hukum. Tapi yang bagian itu apalagi yang mengadakan desa Makarwangi atau tangkos nasa desa teh aya we nu haladir madrasah. Tah kitu ngadina hukum hadir teh wagentan ieu mah fardu kifayah cukup sebagian saja yang hadir pada hiji papuhu, dua bendahara, tilu DKM geus bisa jadi mah hadir teh masalah. Penting saja mah, penting aya puhu aya mah jeung bendahara. Kumaha mun puhuna teu damang asal bendahara ulah rinci. Sabab lamun bendahara negeri bahaya balik mana amal ibadah. Untuk baik pikiran. Kasih silakan, YouTuber silakan. Kalian pakai, jangan takut. Udah sampai media yang dikuasai orang Yahudi dan Nasrani. Orang tahu angka Yahudi dan Nasrani hatta tetapi aminatahu. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho akan kegiatan-kegiatan orang Islam. Ridho umat Islam sehingga mereka umat Islam ikut dengan ajaran mereka. Maka media dikuasai. Namun bahwa anjing YouTuber menyiarkan tentang penceramah, tentang panausan. Pada saat menyiarkan dan umat sakit itu hiji, udah dipotong-potong. Bukan dua. Namun FDP menang duit wayahna 25% bikin keajengan setempat di lembur anjing. Misalkan di lembur anjing aya guru ngaji nu mapagah tuturutan iko, eta guru ngaji nu gaji di pemerintah, eta guru ngaji nu tidak terdaftar daripada yayasan. Sok bikin ku anjing ka anjeunna. Kawin teu kudu lillahi taala. Sisana jang anjeun mangga sing barokah sing bisa ngahirupan apa keluarga. Karena lamun FDP cenah cuhakanana puluhan juta bisa menang cenah. Tapi kayaknya macam pernah yang sekolah sebulan lagi. Tahwilos mudah-mudahan anfa'uhum linnas singkuring asup golongan jelema nu manfaat jang batur muslimina insyaallah. Baik lagi. Wa likulli syai'in sababa, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon masyarakat desa Makarwangi inawi ayeuna nu jauh cucuk manggang gawe kararan malu tata di kene gawe tanah darah
dina raga acara Isromi. Apakah setiap wengi aya panggung di dieu? Apakah setiap wengi ibu bapak dari UK di dieu? Oke aja isukan penting di dieu. Pagi bulu tangkis ngumpul. Pagi anu olahraga ngumpul saur paku ieu teh bari ditutup Pak Kiai. Cuma kurang enak dina pemandanganna karena ieu masjid di kantor desanya fokus main terbuka wae sae. Nu penting manfaat di warga masyarakat na insya Allah. Lantas sebabna ibu cari di dieu hadir ayana pangaosan. Begitupun baginda Rasul. Punah Rasul di Isra Mi'raj aya penyebab. Di antawisna Allahu alam Allah mengadama sababna tapi seluruh ulama meriwayatkan tentang di antawis penyebab Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad di mana pada hari tadi sebabna amul husni tahun kasedih dikeun kanjeng Nabi margi pada tahun eta kanjeng Nabi urang sadaya nuju larat Tunggara baru saja ditinggal oleh orang-orang yang beliau cinta. Hiji tahun eta wafat paman beliau bernama Abi Thalib. Dina kitab Sirah Nabawiyah Nabi eta tos prihatin ti kapungkur dina kandungan tos nantungkeun sepuhna tapi bapakna atuh lahir ka alam dunia usia 4 tahun nantungkeun Sayyidah Aminah. Atuh licin jeung eyangna Abdul Muthalib usia 6 tahun nantungkeun Abdul Muthalib oge. Maka didinya jamaah sadayana di usia 6 tahun Rasul tinggal dengan pamannya bernama Abi Thalib. 2 tahun bersama Abi Thalib di usia 8 tahun Rasul dedeuheus ka mamangna, "Abang, mun cek urang mah, ayeuna mah abdi geus rumasak geus mulai remaja, wayahna we amang ajakan namun amang berusaha teh." Jadi usia 8 tahun Rasul sudah minta untuk diajak berusaha, berdagang ke negeri Sam, mantuan pamanna. Tuh jamaah usia 8 tahun Rasul hirupna geus hayang mandiri menyusahkeun jalmi nu katumpanganna nyatana Abi Thalib pamanna nyalira. Cobi anak kurang usia 8 tahun terus barisan usaha perencan bujang-bujang ya main HP bisa naoge terus hakim online gede selgi judi online hadi-hadi paku yang merajalela di kampung-kampung di kota-kota semua di Indonesia tentang judi online. Banyak anak muda yang tulul amal. Naon tulul amal teh panjang hayalanana dina perkara gampang enteng bisa menang untung. Padahal mesti elingan kula Bu Haji Roma Irama bakal judi. Tapi itu bantuan nyebutkan Allah. Menjanjikan kemenangan judi. Menjadikan kekayaan bohong. Baik kata bohong. Sok warga bohong. Singkatnya siap. Mesti taruh secara oke. Mama naos menang bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi. Saminggu paku apa kena gue ya? Masya cicing jeung pamana Rasul luar biasa sampai berjumpa dengan jodoh tercinta bernama Sayyidah Khadijah. Khadijah itu gununganna Abi Thalib dina perdagangan. Sepertiga kekayaan Mekah kabeh anu Siti Khadijah saudagar kaya di kota Mekah. Eueuh tandingna Khadijah teh tapi harta bandar diwakafkeun pikeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Berselang waktu Abi Thalib tilar di alam dunia sakal mah 3 mingguan setelah Abi Thalib wafat sakal mah 3 bulan. Kaul anu masyhur yang paling pasti duka ilaha beda baraha waktos nantungkeunana anu pasti Abi Thalib dan Khadijah wafat satahun rejil disebut tahun duka cita bagi baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad. Nah Rasul sedih wajar manusiawi. Mari setiap manusia pun punya rasa, betul enggak? Nyaman Rasul lain manusia biasa, muhur tapi tetap gaduh arut kasariah sifat manusia biasaan. Ajan cek Imam Busiri na budak dibandingkan orang mau aya bandinganana Rasul Muhammadun basyarun wa laisa
tidak punya rasa. Uring hayang naros ka orang Majalengka, ibu-ibu khususna lamun boga salaki bari jeung bager maot sakiha apa moal. Lamun gaduh bojo bager soleha bapak-bapak sakiha apa moal. Sedih masuk punah moal. Lamun boga anak maot sakiha apa moal. Indung bapak maot sakiha apa moal. Maka jangan sedih karena ada rasa cinta dalam hati terhadap orang-orang tersebut. So, buka salam disalingkuh baik, ngabadun baik. Kita salam maut sedia semua. Jadi yang menjadikan mereka sedih bukan statusmu sebagai suami, tapi cinta yang engkau berikan terhadap wanita. Eta, mun bager mereka pamajikan pasti ngerasa keleuitan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan. Anjay, pokoknya masih paren eleh si paren eleh ku si Tasya kita ngejauh meneman dua ini si April semua salah aing eta ngeuy di atuh ih hadis aing mah bagus masih April tanya di Cirebon si Tasya ngomong wae kajen karena dia rasa ini kasih Tasya juara aing lima mah pahir ada dari suara biasa saja ayo rezeki itu mana lagi dari kukus terus kan gitu kalau baheula begini ayat kemana milih mua pahiri hili bab jamaah mua pala geus diatur ituna bapakku Haji Nasrullah anu bager paku kamari ceramah di Banjar di sawer bukunya kiraku pelakunya kenyawa anu mana iya pemanasan kamari Mahampura menuju di Cikiji Malaiku nahukul kagus nauduna Bapak Kadus Mekarwangi anu mana derata payuhana Pak Kadus anu mana eta anu mana ini Pak Kadus yana kartos nakas bolhuna kapaku aya nuhun Pak Kadus kira ku Pak Kadus nenek Bapak Darman ketua DKM anu mana Bapak Darman anu kasegera kahareun heula Pak Darman ini hoyong tepung winjen Bapak Darman ketua DKM Masjid Jamiul Amal anu mana aya sak aya pokona nuhun Pak DKM nuhun nuhun Pak DKM nuhun aduh kesedekan RT sih disebut baik bisikan Bapak RT arek miluan gawe kedah Bapak RT di desa Makarwangi anu mana Pak RT gerak kahareun heula ieu ti koroang balang budak geus rek pegat Pak RT anu mana aduh Pak RT isin-isin jadi meminta baturan ka Amemet anu mana gerak Amemet gerak kahareun heula Kang Ela geus ciciki panggung iraku Mang Ela lumayan aya jam sukses kada mawin nuhun Paku nuhun siweuris Paku hatur nuhun Pak Kadus hatur nuhun Pak DKM nuhun ya anu nyawa didoakeun sing panjang umur anu henteu mah teu anu jawab sadeula geus
Ibu ke cara kemot menangis nanti makanya agama tengah larang saat ada yang meninggal kita menangis tidak dilarang. Nu dilarang mah nangis yang berlebih-lebih. Wah salah kemot ibu guru kupa dasar disuek-suek pun ibu kejemutan bapaknya ayam melo edan gitu. Ayo nangis mah biasa ada berjasa salah pikir ternyata bapaknya guys mau dikelah bayan kembali merelan baik nyawari mama mami kembali datang paku Pak Haji Malaya assalamualaikum waalaikumsalam paku kumai nasib abdi paku ya tentunya lain melayat si sabar ganengku sabar menerima banyak ayo coba mana di rumah tangga dia kepada kalian kesempatan kita sobat berbagai pusatan pokoknya sobat malam pada rumah tangga ketika ayeuna malam ini sing sabar emang kunaon make jemaah gering teu baku pan berpenting oge acara di desa di masjid Nurul Amal teh pan salah abdi hadir kene mun abdi ningali di umah dekat RT nya anu caket RT ngaliran di sia mun baku atuh kunaon maon silaka henteu gering sanes kunaon ceun ningali mamuran kina ayunan mamuran kina ayunan kudu maon pansetan ayunan luhur power baku kain ayunan rugi berarti yang wafatnya Khadijah wanita terbaik maka manusiawi Rasul hatinya terluka bahkan saking cintanya Rasul kasih Khadijah saat Rasul pernah sedang tidur dengan Bunda Aisyah dikala sudah wafatnya Siti Khadijah Rasul bobo dengan Aisyah tapi Rasul ngapundang dengan Siti Khadijah bayangkan kumaha cintanya Rasul ke Khadijah kesare dengan Aisyah ngageroan Khadijah eta Bunda Aisyah kumajeng Gusti nuju bobo jeung abdi tapi manehna tetep we ngemutan teh Khadijah bayangkeun ibu kesare jeung salakina berwarna WC jeung aya cemur aya ulang aya bisa saboten bawa mimin dia aya tin ayam ini tidak oke no marodia dia ayam si masna ayam masna cedede ayam dede karaya wae main muna eueuhnya moe maneh sok untung moe maneh eta Bunda Aisyah Gusti aya naon geulis hampun tentu maros kunaha geulis tadi salira teh ngagero-gero Khadijah padahal bobo sareng abdi Gusti ampura geulis teu nahan sawios kumaos mana dihoyong naros we ku hebat Khadijah di hatimu apakah tidak bisa Aisyah menggantikan Khadijah di hatimu maaf geulis kau punya tempat terbaik dalam hatiku Aisyah tapi Khadijah pun punya tempat spesial dalam hatiku jangan pernah kau mau dibanding-bandingkan sabab lamun anjeun geus hayang dibanding-bandingkeun jejerkeun sarebu Aisyah adukeun jeung hiji Khadijah kaulah bakal milih hiji Khadijah ampura geulis teu naha Gusti emang ku hebat-hebat teh Khadijah teh aya naon akhlakna caritakeun kabeh piturutan wah kieu geulis kunaha anjeunna mah isi sajati surti ngarti kana kahayang sarati pernah kaula keur haus aya minum air susu kambing kaula ningali Khadijah nyuci di dapur kaula teu nawagel ka anjeunna geus we kaula datang kana kandang kandang kambing kaula meres susu kambing nyalira ieu leueut ku kaula kalere Khadijah lupa kali nepak kana panangan kaula nyuhunkeun dihampura Gusti mangga ieu beuheung deukeun sirah sadekeun nah ku hayang susu kambing kudu meres nyalira pan aya abdi Khadijah atuh di warang we abdi Gusti pan
ngajen bersibuk gelis. Tak ada kesibukan bagi abdi kecuali bakti kanu jadi saraki. Wios sudah hasil perasaan Gusti. Ku abdi pamarskeun hayang sabaraha belas susuk abdi ayeuna. Disiapkeun ku abdi jang salila. Ah, Khadijah mah beda dengan Khadijah mah wangi. Saya teman salakinya kopi sorang ge atau heureun. Eta biasa saya jadi kopi. Budak kita boy kopi majikan teh sieun sorangan. Maka benten masya man rasulna ikhlas ridho kana papasen ti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertawakal sumberah diri ka Gusti Allah, maka Allah bakal ngajadikeun jalan kaluar pikeun setiap masalahna. Maka Rasul sumberah ka Gusti Allah, masahkeun urusan ka Allah. Allah ngiwarang ka malaikat Jibril. Jibril, aya naon Gusti? Dalam kuanjan Jibril kakasih kaulah Muhammad dudu dirungkung kami ngapa sagara kasusah bukun kitu kita sedih. Tong lila teuing anjeunna berlalu sedih Jibril gerak-gerakkeun ku anjeun. Bawa jalan-jalan candak Isra Mi'raj. Siap Gusti dibawa ku abdi ayeuna digandong ku abdi Muhammad ayeuna Isra Mi'raj. Ulah digandong Jibril kumaha Gusti? Candak ku anjeun kendaraanna di surga buruk ngaranna. Atuh eta malaikat Jibril berangkat wae kana surga asup ke malaikat Jibril nyanda buruk pikeun tutunggangan Nabi anu mulia. Allahumma sholli ala nuril anwar wasil aswar. Barang lebet ka jero surga ternyata di surga buruk geus ngajajar sadayana. Pada ngacung hayang dipilih ku Jibril. Aku saja Jibril, aku sudah siap. Ulang cilok Jibril, kaulah siap. Jibril kaulah siap. Jibril kaulah wae. Cek malaikat Jibril Gusti geuning buruk teh loba. Anu mana eta anu mana Gusti geuning buruk loba sugan teh hiji. Jibril keangan buruk anu dina kendingna aya ngaran Muhammad. Barang ditingali ku malaikat Jibril sadayana buruk mengajajar teu aya hiji aya ngaran Muhammad dina kendingna. Atuh eta malaikat Jibril terus kukulilingan deui di jero surga milarian buruk anu aya ngaran Muhammad dina kendingna. Ternyata di pojokan surga aya buruk hiji anu keur mapanggi ceurik ka dia wong cirik barang dijamu-jamu ku malaikat Jibril eta buruk keur nyencerikan kanjeng Nabi. Masya iya Gusti anu agung iraga mangsa eta tumiba waktuna bakal tunduk kaula panggieun anjeunna manusia anu mulia anu kening kaula aya ngaran anjeunna reupeung masa kaseuneuh kaya beunta asa karasanya gigi asa kijeunna antara asa luhureun anu walah ieu asa luhureun asa luhureun asa ieu buruk apa sih iraha kaula panggieun anjeunna Gusti asa pae ngabaleran ke asa edan leuweung namun kaula teu sunung nu dipanggihkeun kaula jeung anjeunna Gusti. Cek malaikat Jibril buruk saha maneh kaula Jibril buruk aya naon Bril aya perlu rok geus KS beunanya ari desa Bril rok aya naon Jibril ideng-ideng maneh keur nyerikan Muhammad nya Bril wauh maneh atuh lain kenal deui kaula mah hina ngeureujeunan jeung Muhammad atuh iraha Jibril kaula bisa panggieun anjeunna emang geus baralila maneh rindu sono hayang panggieun Muhammad ceurik kode kitu 10 tahun Jibril. Masya Allah 10 tahun nyerikan Nabi kan urang mah umat Nabi nu ngarepkeun syafaat Nabi ge jarang bisa ceurik maca sholawat bener teh. Kangen saburu urang mugi kangge Jalaluddin maca Quran, baca sholawat, urang neteskeun cai mata. Nu maca-maca, nu ngobrol-ngobrol. Makanya cek
limun model ieu ulah jeung gesti perkara lucu mending itu wau masing-masing jeung gesti mah parurang khusus gesti ngagoda ya Nabi salam alaika datang gestina ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam menjadi sudah besaha alaika dimana mana kata sampai kieu ya Habib biasa dilakukan pakaian mula salam mana disambut terus mangkat di dapur alaika sinarius mana dia ngaji sholawat dia ngaji rojak bantullah membedana rojak dia ngaji alaika bedana ngaji mataran berkat rojak mahaya ya Nabi ci bagaimana ajar deui salam mana hutang itu positif alaika menawai hutang ini ya kan kaisa dibayar ya Rasul cincin mana eueuh hiji ka mana salam itu aku salah kiai alaika jangan salah mana jual cincin ya Habib biasa gua ada mancing salam alaika di situ ngomong berdakwah sholawat maksudnya cuma berangkat Allah mau berangkat alaika kemana itu ya Rasul aku semua terkait buat salam itu begitu mau pakai di mana alaika ulah naiknya di dekat mana ya Rasul mana mau berangkat terkait lu salam kadang-kadang berangkat itu sorong mana alaika di situ apa bukan itu habis Rasul buruk cerit 10 tahun yang panggil jeung Rasul maka diamprokkeun ku malaikat Jibril jadi dipilih tutungan kanjeng Nabi mudah-mudahan masyarakat Mekarwangi sadayana nu hadir wong ayeuna sinarasi tiasa sejarah ka makam kanjeng Nabi di Madinah amin insyaallah jelas di akhirat masalahnya Rasul yusarul marmu ma'aman ahabba dibubungkan orang itu jadi menunjukkan cinta kurang ayeuna namun ayeuna orang cinta ka kanjeng Nabi insyaallah orang di surga sing rejeungan jeung kanjeng Nabi amin ya rabbal jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka berangkatlah kanjeng Rasul di mana berangkatna lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jadi berangkatan dari Masjidil Haram ke di Masjid ke Masjid di perjalanan Isra di perjalanan Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oke mirot beda di ayatnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya ayat mirot tapi ayat Isra tadi surah Al-Isra ayat 1 lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil di Masjid ke Masjid itu bapak-bapak mau kue dan namun kayak nggak bagian snack lah dalam menuju ceramah karena semua ayat kegiatan kecuali nyalikeun namun bade bagi snack orang sholawatan heula mangga kitu selang heula pilih bade bagi snack mangga orang sholawatan heula anu pamenuju nyarios dengan buka bagi sabab seganteng-ganteng duit kaleh ku berkah pasti dicuekin urusan berkat ajankan jamaah sekalian di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tempat yang dipilih untuk perjalanan suci pasti tempat suci dan tanah masjid unawan Rasul yang berangkat di Bumina unawan Rasul yang berangkat di Tatanggana unawan Rasul yang berangkat di warung yang berangkat di pasar tapi berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tempat anu suci itu perjalanan suci gambaran dan orang sadayana ayo gerak-gerak balik ke masjid gerak makmurkeun masjidna cek Allahna Al-Qur'an innama yaqulu masajidallahi man amana billah sesungguhnya orang-orang yang mau atau bisa memakmurkan masjidna Allah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah mantap we gambar deui cek kalau urang baheula masjid teh acuh karena di gedung luhur jadi gue mah rada resep karena sama bu karena kesenian Sunda teh apalagi ngaranna kesenian wayang golek teh gue resep nah makanya resep sabab jiwa karena seni hebat bahkan
eta filsafat dalam artian nasihatkan dengan bahasa silok lagi hebat dalam tentang pagulapan gitu. Sunan Kalijaga dakwah tidak menyingkirkan kebiasaan orang-orang Hindu Buddha, tapi dicatat kebiasaan dirubah dina eusina. Wayang kulit kapungkur Sunan Kalijaga mah mari ka Jawa Barat mah jadi wayang pancena haram golek teh mun dari dina kayu namun dina taribu mah beunah. Aku lagi lawa ini haramnya haram gak ulah tidak haram namanya orang canda saya nanti cen awal tapi lamun digali tentang pagelaran wayang golek kita teh panci dengan para jamaah sadaya tentang kanun purwa dina pagelaran wayang purwa teh buka sebenarnya menyita kurang ke masjid nah kurang mah biasanya nunggu golek teh sok nungguan rada putih jadwal cekok keluar arah rame eor pada di pertama kita adalah macam langsung gedung duhur ya kali samun pakulingan ya setiting srim pepetetan samnya murah paling diman jeruk manis praktekem goong nahu dikir-dikir nasir malam mengisi naga maneka warnaya maneka warna mual diteruskan bisi ngarambok kita ceramah malam adalah gedung luhur kali sambung masih hiji tempat para nyambung ngahijikeun manusia adalah mas nah maka jeung masjid gak bisa di lapangan ngahiji jelema bisa di gedung oge karena disebutna ieu mah gedungna luhur pan gede kena hotel lain luhur bangunanana tapi luhur derajatna nah beda kitu hotel jeung masjid derajatna benten orang yang masuk dalam masjid punya adab-adab tersendiri kudu hati-hati suka masjid teh sok udah ada orang dia pasti sami jeung simpulin orang-orang Syafi'iyah madhab Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i geus ngabejakeun dina cariosana bahwasana aturanana urang ka masjid anu head meunang teh cicing di jero masjid nu junub kenging teh asup ka masjid nu ngajuru sah teh di jero masjid teu biasa nu ngajuru geus geus bawa keluar bapak beritikaf kasarean di masjid mimpi jima lupa keluar ketika anda sadar ibu datang kaget di luar masjid lupa keluar begitulah dijaga kesucian masjid sanajan batur ke apaleun tapi fitratul milah dalam setiap manusia itu ada fitratul milah teh fitro agama batur teh nyahoan tapi iman hakena bakal bergejolak dina hati maaf akan misalkeun beheurana rek salat teu wudu batur mah nyahoan tapi hati akan bakal pasir aing teh teu sah atau naon ketika mimpi ngan budang subuh mandi sama kiris ke masjid era berangkat ke masjid bersolat hatena bakal pasir aing mah dosa aing di jero masjid sabab aing can mandi junub can mandi bersih itulah fitratul milah maka itulah adab-adab di masjid maka disebut gedung luhur teh adalah masjid sepiting tempat gulingan sepiting pamrih rame gawe hiji tempat anu sepi tina pamrih perkara dunia maka dina kita pada masjid tidak boleh seseorang mengomongkan perkara dunia di dalam masjid terus dari sholat mulai ngomongkan bisnis keluar di masjid di luar masjid ngobrol bisnis dunia mah di akhirat di dalam masjid mah terus amal urang sepi pamrih rame gawe ulah loba teh nyarioskeun dunia mending loba amalia akhirat zikirna urang aturan itikafna maca Qur'anna atau sholat sunnahna di masjid silahkan saja pepetetan samia murad maka bakal naluragan rahmatnya Allah jang saha eta murad rahmatna balimbing lan jeruk manis balimbing lamun dipotongan kurang seperti bentang ngabogaan songo 5 maksudna nu bakal meunang rahmat Allah teh balimbing songo 5 jar-jar datang ka masjid sholat berjamaah 5 waktu rahmat terus sebut jeruk manis kayak gambaran jelema anu ahli ibadah insya anu ramah loba nama giliran maghrib loba ilu jajar bagian subuh di luar ngajajar kita di KPU unggul saha KPU kepala penuh
jadi manusia-manusia metik, jadi jelema uhum Tuhan. Kedua Syaban, Rojab, Syaban, Ramadan, seueur di masjid aki-aki. Udah sahur, hadayana, muni ngabut, waskan kuntilu, paur, sekurang sahur, ya. Itu mainan komat, mainan imam. Allahu Akbar. Inna sholati manuk sisuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu jam kemudian wairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kangguan ampun. Sebut ampun dewas ya aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kang protes. Anjay Yasin. Fatihah sajam. Komo baca Yasin. Wah beres lohor ya subuh. Jadi mampu Allah aing keceplosan angkani aing ke apa Yasin siapa nawe wal Quran ya hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi waktu bah mundur aya naon mana imam maka pangiruku aing pergantian pemain lebih korok saya tahu. Allahu Akbar. Hai mau pandai ke. Bismillahirrahmanirrahim. Abwa yada bila wa tabwa yada bila wa tabwa yada. Mewek di imam ya. Ayyada yada. Sambungan anak nyerah ya ayah harapan saya bangunin bah maju aing sholat kita karang wayah nambah imam ini pergantian doakan aku kawan-kawan ini jam setengah 7 wow usulah usolli fardhu subra Allah beres fatihah pokoknya bismillahirrahmanirrahim inna Fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna pasti kautsar inna cepat lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
nalikanya Rasul perjalanan Isra nalika Isra eta 5 tempat kota hiji tanah Thayyibah kota Yasin Rasul berhenti naskutu bihadamakan ya Rasulullah berhenti kita sejenak di tempat ini wahai Rasulullah lima daya Jibril tak iya teh Gusti sholat heula di dieu sakedapan mangga sok sholat heula beres tetep ditanya kunaha Rasul itu anu sholat didinya teu apa emang di mana eta teh tanah Thayyibah Yasrib tempat engkau akan hijrah ternyata sangkan hijrah Rasul geus diwartosan bakal Rasul kan hijrah diwartosan bakal hijrah dan hijrah pun terjadi 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul qala hijrah ke Mekah al-Madinah baiknya Rasul teh pangeling-eling jam kurang umatna innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limul ummati sesungguhnya hikmah Isra Mi'raj teh pelajaran jam umat kaulah si bisa urang ngalap pelajaran aya naon hikmah Rasul can hijrah diwartosan bakal hijrah diajar urang nyawang mangsa nu bakal datang angkal maut qoblal maut kau harus bisa mati sebelum mati maksudna kantelkeun mana urang di alam dunia nalika ibadah yen ka urang di dunia hanya semen mualila di dunia teh Rasul eta kan usia 63 tahun maka umatnya tidak akan jauh dari 60-70 abah luar biasa 180 lampu mertua simpulin 87 tahun tapi tidak semua orang bisa sampai usia segitu paling 70 tahun bersetek maka bisa jadi ayah usiana 69 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui kalau balah sapoe deui kana naon lain kana naon kana 70 maksudna siloba urang eling kana naon kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang hidup pasti bakal mati ini aya laguna kolot baheula cincang teuing manuk kieu cincang gelincing urang bakal wangi arga pura majalengka jeung simkuring hayu sasaran urang geura are badah urang jeung meuning kada suami ngajaring mulai hiru lambari sing sering hudang leutik penting ibu-ibu anu bager sing tapi katanya musim kuring ibu-ibu garis bapak-bapak karasep mah tukang hudang jam pilu ki hungkul meski maeta sare anak buah basuri udang lamun Allah geus ngundang urang bisa dengan berbagai macam cara tenang tiru aya kahampangan eta undangan ti Allah kacai kahampangan bikin langsung bersih awak kurangnya dapur kadang digiger leungit kurang lilir tinggal dijampo jam tilu ieu langsung buka tong sare deui wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa aya asa buka maqam mahmuda tuh mereka sepertiga malam ibadah supaya dimuliakeun ku Gusti Allah mereka urang tiba-tiba susah hukul terus pusing hungkar sirah harap udang ikuti bapakna aya naon gelis udang berasa kedap kunaon urang sholat tahajud yuk biasana teh nyarira sieun anu mau teu kurang mau sieun kan dirutkeun urusan ieu kolot-kolot bapakna udang berasa kedap urang sholat tahajud kunaon teu capek melebu kieu wae di baheula ieu kumaha dia tuh orang katanya sebaiknya sebab tapi usahakan pokoknya nyusul barang saprosa barang di baheula dengan di batu mama di sana hirup di buka dalam pakai pelaku goblok hari urang ayat berubah nengok jadi naon Pokemon isi hirup kieu wae di baheula isina kunaon kamari mah hadir kan di acara masjid Jaminul Amal kan bapak urang yang masyarakat hayatkeun rojabat
kumaha lu bener maka tingali sedina lepas tanpa beban. Ayo Mas ya. Saya seri apa pengen pelegu era seri oke tepede pelegu tepede kunaon tapi mas seri oke yang kayo tidak boleh naon komporong pelegu hari masya ayo hapur deh ayo berubah neng oke jadi naon oke mon sing bener alaman pas batur yubah dapat dari larang ku agama oke mohon sholat doa sholat salatina doa ya Rahman Rahim ya Rahman ya Rahman Rahim ya Rahman di tempat pemajikan akan ayah naon gelis izinkan malam ini aku yang berdoa unaon mana mengadoakan karena dijabah belum mungkin gitu mungkin abalang sakwa akan mundur kumaha pergantian pemain neng mengadoa akan muamin ayo mana bisa ngadoa kiai sok ngaji jeung kiai lah mengadoa yang dijabah ku Gusti bersungguh-sungguh dah dalam berdoa bukti kesungguhan kita apa sayang teteskan air mata cerik ngadoa kita unaon kudu cerik udah kena tadi bercerik bere kurang tetapi benernya masa kan bisa cerik kudu ngerti tanda doa dibaca Rabbana hatosna naon atina hatosna naon kan akan menjadi bodoh jadi bisa bahasa Arab nih usudah we minta emang bisa ngadoa usudah bisa kan rek bahasa nanti Allah mau ningat karena kahayang makhlukna daripada akan robana teu kahati usolana ada antara ngomong wae atau siapa aja ngobrol wae melebu akan siap oke amin kan arek tenang balik jeri ngangke yang jadi nama sama jikanan mewek sorangan ya Allah ya Rabbana salah kena mimpi wah bener mewek kok gak bener wae melebu ulangi dari Allah itu ada ambil kakak-kakak doa ulangi dari ya Allah ya Rabb dipikir nih mulai apa nih ya salah kena kakak kan yang doa pilih najis aminah dengan doa sama jinggung salaki berlaku gitu na'udhu udang tipeti nama sababna isuk jagain paketo manu cinta bakal sako aduhum kaliwat langkum harganya bama kayang agung syakar nyamilanku urang tenang karasana kesataan nyerina kalimat liwa alimna lambakeun sholat dan ibadah osok siliwan nitihuan cina muslim nyaman sanu sampuna kurang biaranya wakiringa masingkat ya tapi sajinya wa buka tiga barusan terus kita mari makolenya bilang ngalir geus kitu mah gedong si belum mah digagandrong aya urang main kagandrong gedong aya henteu main kagandrong gedong manehna ge digogot pamajikan geus moal dirais anak icu moal milu harta banda moal dibawa geus kitu mah berapa satar nanu hati sataranja sabab main rek di pandian beres main di pandian main di kapanan beres di kapanan main di sholatan beres di sholatan
situ minta tulung-tulung kasaha minta tulung-tulung para pasang gojang geus dijanjengkeun batu nisan lebah sirajang tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun Ieu para jamaah saya uji kadar keimanan ulang sadayana. Allah nami Rasul kaluhur, lain berarti Allah aya di luhur, jeung Rasul pendaki Allah, lain kosami pendana akan ibu jeung simpuri, tapi pendana oge Allah jeung kanjeng Rasul seperti pendana lain makhluk jeung pada makhlukna. Hanya Allah jeung Rasul uningan, urang mah kawajibana ulah mitra pangeran, tapi urang mah meningan tasyakkur tadakur dalam artian urang mah ulah sok ningali atau mikiran pangeran, tapi tinggal wae dada melanana. Allah termustahil ngajadikeun segala sesuatu kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Nalika mirajata seueur pelajaran jang urang sadayana dicontohkeun jalma jaga ke urang nalika di akhiratna. Nu pertama kanjeng Rasul nalika perjalanan miraj ditingalikeun ku Gusti Allah. Papunten kaset ketika berkata-kata jangan dikasih eho, jadi matur par eho mah cukup dina Quran saja, simpelnya macam orang pek eho kenyari kamu telah di sini mantul di tukaramu siap tuh jamaah sana hanya Rasul ningali aya sekelompok jami kamu anu kernaurkeun benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita kene beres jadi bisa dipanen harita kene eta gambaranna ku Rasul ditingali ketika panen para jamaah saya setrika dialah anu katinggalan ku bujurna eta jalma jadi deui di dieu dialah di dieu jadi di dieu dialah di dieu jadi Jibril man haulai ari itu gambaran manusia model kumaha ulaika al-mujahiduna fisabilillah mereka gambaran orang-orang yang rela berjihad berjuang di jalan Gusti ku hartana lamun harta korbankeun harta alwarkeun dinten syiar agama Allah aya masjid keur dibangun bantosan majelis taklim keur dibangun bantosan panitia
Indonesia negara yang merdeka, agamanya pun rukun, kita punya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bersyariah, ukhuwah watoniyah, lalu tidak akan pernah kita langgar insya Allah. Maka lamun teboga harta juangkeun tenagana, teboga tenaga juangkeun emutanana, teboga emutan ka rumah sakit berobat isu. Cuma kadang-kadang pan di kudu beta kudunan halares, tapi insya Allah di mabalaga sadaya amin. Kauntungan jalman sodaqah naon manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Cek Allah dalam Al-Qur'an, orang yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas 10 pahala berlipat ganda. Balas sabri dengan Rasul kumaha hadisna mana qasabalul abdi bi sodaqah. Baliyazat muamrangan lamun harta loba dipakai sedekah pasti bakal nambah insya berangkat dekannya Rasul di perjalanan ditingalikeun ku Gusti Allah aya hiji lalaki disuguhan ku malaikat 2 rupa daging, hiji daging dina surga lezat wangina ka bina-bina, hiji daging mendatangna dina neraka siji bari bau bangke di atas rata-rata. Ieu lalaki disuguhan 2 daging, nu hiji bagus, nu hiji goreng, nu hiji lezat, nu hiji tenggana, nu hiji seut, nu hiji bau. Barang ditinggali ku nabi lalaki malah nuangan daging anu bau bangke tina neraka. Maha gaya Jibril, ari ieu contoh made kumaha wahai Jibril? Eta teh contoh golongan umat anjeun Muhammad. Naon dosana ieu lalaki? Di dunia geus boga pamajikan anu halal, keur maena salingkuh zina jeung pamajikan anu haram kitu diri. Naudzu di hati ini gara-gara media berbahaya waktu banyak sekarang wanita-wanita yang berselingkuh dari suaminya. Sebaliknya juga banyak laki-laki yang selingkuh daripada istri. Geus aya nu halal kekurun yang nu haram. Nu halal pamajikan mana dicegah itu kumaha nu bebas. Dalam artian lain disiksa wa asruna bil ma'ruf dipergauli dengan baik. Nah, berubahnya di luar dosa-dosa keluar biaya. Bukan viral sekarang. Bahkan dari golongan-golongan cuma biasa dari pabrik figur ada, artis pun ada. Terus untuk cerita terbiasa suka nabi pak kurang jauhan karena karakter mulai positif. Naudzu berangkat tekannya nabi di perjalanan kali Mi'raj ningali hiji wanita nu geus kabina-bina seperti bidadari surga, geus dikawati-wati anu warna geus ngajadi eta wati kudrat pamandeuna unsur bibir bisi curug sapasi garuna geus sapota pangamul buku alisana jalan pae monitiri gecegigit anjay di sawang ditukang diteup dihareup segala mata tukang ati gigina berderet bagaikan mutiara bijinya basah bagaikan mangga muda masya nah jakal dulur eta awewe ina begeung kana dampang sampeanana saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan mahia Jibril saka iku awewe Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira hebat wajana mah geulis sayaan poskurna mah Jibril tapi geuning awakna hancur rusak kaya papadana kunaon eta Jibril awewe tara salat rajin Gusti salatna ulah waktu 5 waktu sapoe anjeunna mah qobliyah ba'diyah sunat tuha hajat tahajud dilakonan sugan eta awewe can pernah ka Mekah Jibril 5 kali Gusti ka Mekah nake Haji Muhyiddin mah eleh Gusti Haji Muhyiddin mana Jibril tukang ngubur naik haji ning mane wau kiai na we nu goblok dauh na kitab mah ina bahane saeutik kita tuh sugan eta awewe tara zakat Jibril ulah waka zakat anu satahun sakali anjeunna mah sedekah sadidinten dikaluarkeun Gusti Jibril sugan eta awewe tara puasa ulah waka Ramadan satungtung suci jeung sehat Senin Kamis tara tinggal oh Allah Jibril rupana ieu awewe tara hajinya Jibril Gusti getol ngaosna anjeunna nu mangkat ngaos minggu bari Sabtu Jibril ku hebat dari ibadah nama tapi kunaon disiksa Jibril kunaon atuh disiksa kunaon Jibril boga dosa Gusti di dunia nah dosa naon anjeunna teh gambaran seorang istri seorang bojo anu di dunia karek maturan salaki lamun teu dahar Gusti
cinta cowok ibu kesalahan kak ibu pada mah begitu ayah coba dia korbannya belah dia terdakwa belah dia karena surga seorang istri itu ada pada ridho suami umat kasugana babari awewe lamun daek yang karang salaki pahalana sarwajan yang hajar aswad omongin salaki dah hidup anggap udah kabah di imam Rasulullah kecok balik toak labbaik Allahumma labbaik injil hidup labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak bismillah ya Allahu akbar salakina huwa pamajikan aku tahu ada ibu ayang kasudah mabak ika Allah tapi mulai sokalawora karena jadi salah pun salaki ibu datang papa gendugi kalawa jemput ku hati nu senang bari taros maha akam lama osok ketara sabodo parah siapa salah kembali ke sabodo. Assalamualaikum salam akan balik nih terus nyahong nanti mana oh nak apa oh nama oh bungkang nanti bahasa itu bukaan bajuna kipasan satu awakna lapan eka kesana barina rosnaun kahoyongna oco ketara sabodo terus 2-0 ya nanya naon kalau bertanya bersidang dia jadi penghargaan arek mubali, rek paku, rek RT, arek petani, rek tukang ojek, rek tukang dagang, rek guru sami yang dihargai cukup berikan 3 pertanyaan terhadap mereka nah akan pada ibak bola nah akan pada emang bola nah akan pada bobo gela nema selalu salia ocok ketara gelo nama sokan dilambar salah kembali disambut dengan lagu India wadah dengan banyak Bisika bulu pundu kau
Dipina ge diwadakan panona ge disen diwirna dilipenan kelek ge disemprotan ngomongna ge beri caca dewan manja loba di mawak disemprot hari ini suamiku gajian guys saya tanah sok-sok kenal lato-lato manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon geulis? Anak ae. Naon anak ae? Nah, bae maneh ka mana wae belegug. Kesalakina teh korli udun. Naon meseroko meuli udun. Kan gendit. Naon bujang ada saleutik. Apalagi kalau suami kerja di luar kota sekali kangen sama suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada apa sayang? Suamiku udah kira berpisah. Kenapa? Itu kan lama bagi mama. Kunaon? Ana idan deui Pak. Naon? Ana idan deui. Naon? Sono kacidan itu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak rumah. Atau yang ini pada Rika? Cinta muka. Nah, kajian coba ando kesemuka. Nah, udu seueur jamaah sadayana papendakan Rasul dari kami langsung we anggap rugi ka Allah. Hanya Rasul sujud ka Allah. Saur Allah irfarosat ya Muhammad. Cekatkeun masakan ya Muhammad. Rasul cekatkeun masakana langsung Rasul ucapkeun salam ka Allah. Kumaha salamna? Dibaca Quran salat at-tahiyatul mubarakah salawat thayyibat diwalan Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul ingatkan ngajajabna saha para malaikat cek Rasul assalamu alaina cek ingat ka urang wa ala ibadillahis yang naon anjeun Muhammad cek Rasul ngajawab ilahi anta maksudi walido kamatubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Rabb engkaulah tujuanku ridhomu yang ku cari berikan aku cinta dan perhatianmu. Jawab Allah aqimis shalah adegeun shalat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa nyegah orang tina perbuatan keji, perbuatan tercela, perbuatan dosa, wal munkar jeung perbuatan anu goreng. Maka ningali sudahkah benar salat kita? Wallahu a'lam. Hukuman salat tina masalah fikih mah asal benar rukunna, mahi syaratna, insyaallah benar salatna. Tapi kan hukuman masalah salat sabenerna mah wallahu a'lam. Buktina cek Quran salat bisa nyegah urang tina perbuatan fasa jeung munkar. Tapi nah geuning urang salat mah salat apa atur goreng hate wae. Salat mah salat jeung tatangga pasea wae. Salat mah salat jeung dulur tara akur bener teu? Apakah kita mah bener-bener heula urusan kita masalah cinta tangga tadi ninggalkeun salat salah. Salatna teruskeun. Cenah ieu mah salatna salat tapi kana judi resep wae teruskeun salatna. Ieu mah resep kene kana mabok teruskeun salatna. Naon sababna? Keun cenah ke salat nyegah urang tina perbuatan fasa jeung munkar. Urang diajar di samping urang salat diri urang salatkeun hate urang. Kita bersinuku tunggal anak tinggalan boten tinggal anak jamulan boten dan nanti henteu sarua aya mobil henteu. Jadi terserah teh nyedakkeun pandangan urang sinuku tunggal hijikeun zahirna hatena dirina batina hijikeun urang keur salat teh hadirkeun tak bulu anak katarohu ibadah anjeun saanggap-anggap anjeun teh ningali kana pangeran. Tapi apabila
kalian tidak bisa melihat pangeran, maka si yakin Allah meningali kauran. Maka hadirkan hati orang carana sinukut tunggalkan anak tiga dan bertinggal. Namun anu katempo ulah sok tempo anak jamulan bertendangu. Namun anu kadengi ulah sok dengi. Ulah sok tempo temponan ulah sok dengi. Sebut dalam dina patuangan sidaqah. Ai sidaqah kenal maksudna bahasa Sunda sidaqah ke hartina sina kita beunang. Nepi beunang naonna nya panganana. Nya panganana awakna awak saha awaknya lira. Nah, sabab lamun salat nya awak batur teu sah salat. Sok jaga Allahu Akbar. Sebenarnya awak lain sekali awak salat. Maksudna dina salat ya ditanya ka awak batur tapi nya ka awak kurang loba gini ngaraga-raga ukur badan sapujung lah loba teh kurban kurang masuk loba teh hirup urusan batur kagorengan batur tanpa melihat kagorengan leuwih lewati batang batur betul urang makan kagorengan batur mah hayuh we diomong-omong hayuh we ditetiangan tapi urang antara introspeksi diri karena diri urang sorangan tuh cekel awak sorangan geureuing ka Gusti Allah aya saja aya naon dina diri urang teh nah urang salat tapi maksiat wae pan eta salatna malaweung ya Allah ya Rabbana maka tingali para jamaah sadayana salat teh dizikri pikeun urang eling ka Gusti Allah hadirkeun Allah dina hati urang dina salat urang tong sok loba malaweung hadirkeun Allah hati urang di luar salat terus hati mah salat dan salat teh pikeun eling ka Gusti Allah aya salat anu cek istilah perkara anu di awalan nyatana ku takbir di akhiran usaha eta mah boga salat zuhur ngaranna boga rukunna boga syaratna rukun salat aya 17 kabagi di rukun bi qauli fi'li aya syarat salat aya barah aya 8 pembatalan salat aya barah teras urang ngaji eta hukumna jam diajar salat urang sanes salat hadirkeun mana urang terus salat sabada salat anda tinggalan tertinggal beres salat eta sok tempo aya tempoeunana tempoan urang perkara dunia tingalina urang kahandap supaya urang dijadikeun makhluk anu syukur ka Allah perkara akhirat yang urang kaluhur supaya urang dijadikeun makhluk anu ieu semangat dina ibadah ka Gusti mun dunya tempo urang kaluhur eungah wae boga mobil Avanza tempo manggil eungah eta eungah mewek na peuting Allahumma rzuqna ajero kita pagero terus magero syukuran boga mobil yang boga motor nuhun Gusti gaduh mobil komo gatuh makarak motor cek motor teh nuhun Gusti boga motor kana-kana tugeuna ku macet komo gatuh makarak motor sepeda cek boga sabda teh nuhun Gusti boga sepeda komo gatuh maleumpang cek maleumpang teh nuhun Gusti bisa leumpang komo gatuh mapengkor cek mapengkor teh nuhun Gusti pengkor dihirup komo gatuh mapae cek mapae teh nuhun Gusti pae komo gatuh hidupin dosa wae itu ningali kahandap anak jamulan boten jamu ulah sok kadenge aya dengeunana ibu mah hayang bagja di dunya demi perkara mengangkatnya urang nyaman ibadah ka Allah kira-kira nonton agama kasenang atau didenge antepkeun we jangan jadi panitia di capek diomongkeun wae manusiawi ulah waka acara menang babarengan nu deposkil sok acara pribadi sok diomongkeun ku tetangga hajatan eueuh kamari kondangan tuh kadinya kondangan teh naon teh anak dong helm dua udah kere mane komo yang menyokot kepada suatu tapi mereka raja belum dan mau beres satu anak dan ulan bertendang majama sadaya ulah sok adenge aya dengena geurakan keun ayeuna urang ngadosa kene keun urang dina maksiat kene dan ciri jalma takwa dan jalma taranya dosa waladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah orang yang bertakwa itu di antara cirina di mana anjeunna nyeun dosa anjeunna eling ka Allah istighfar minta hampura ka Gusti Allah jadi lamun dipertanyakan sudahkah salat kita benar asal ceuk pikina mahi rukun syarat terpenuhi insyaallah eta salatna bener soal tapi ditampina gumantung Allah subhanahu atau ngaji ibadah teu make ilmu bakal ditolak ku Gusti Allah maksudna lobakeun ngaji terus beribadah mudah-mudahan urang diakui jadi hamba Allah menaridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal wajab simpuling ceramah mudah-mudahan sehingga manfaatna khusus di simpuling umum bikin urang sadayana terus dongkapkan Allah orang sundoa apunten kesubuhan kita langsung doa pada pangarsa kamu sadaham kayaknya tujuh nelpon kita ceramah cenah aku dari
doa apa pun. Jadi doanya kita sulit hitungan pun. Sebenarnya ya alhamdulillah 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 mabula alhamdulillah mujid amin Allah ya rabbal alamin alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afini wa yubafi azina ya rabbana lakal hamdu kama yulika kalimah yadini sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin sunati ahya'i minhum wal amwat Allahumma barik lana fi syahr rajab bi sihhati wa afiyati wa salamah fi sabarina wa naharina wa masrina wa laylatina ya hanan ya manan ya 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 dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku dan para kesempatan para jamaah sadayana ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.